Temenin kariwahan kami, OTW bacak-bacak cek. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Sehat tah? Pokoknya Maya harus sehat, soalnya kan kita mau puasa, jadi kita itu harus bisa melaksanakan kewajiban puasa itu ya guys. Oh ya guys, ceritana ini kami guys keur ngesian bensin ya, di dia di pom munguh nama guys. Jadi kami ieu nungguan antriannya meni panjang gitu kan. Sugan manyah ieu wanci kuari geus taya sasahanya guys, horeng masing beruntuy-untuy eta si mobil jeung motor gitu. Laju nama pannya kami ngajabet be aya setengah jaman mah meureun kami ngesian bensin ya guys. Di dia kami langsung dilanjut ke Binuangan ya guys, soalnya kami rek bacak-bacak gitu ke jam munguh namanya ieu diangku-angkuna mah geus seubel gitu kan, geus ti kamari-kamari berhubung berhebeng ieu karek aya waktu gitu nya kabehan laju nama kami let's go diberangkatkeun bae nya ku kami kuarila. Ngomong-ngomongnya ieu kami rek ka pasarna heula, ka pasar Binuangan gitu nya, soalnya ieu kami rek nyar lauk heula anu kaharti gitu keun. Dari jeung sabener namanya guys, ieu kami kakarak asup ka jero pasar, kakarak kami asup ka jero lauk ieu gitu keun nya. Ieu oge nya kami jeung si bibi meni nungkupan irung bae gitu nya, jaku meni hangit-hangit teh isi lauk. Ai batur barariasa bae pangarupan kami mah encantuman gitu keun. Laju ieu nya heubeul ti heubeul ieu kami muter-muter nyaran tempat ejeng manggang, kakarak panggih ieu kami lah nya munguh nama di dieu. Bari jeung kesang alus kesang badagnya aprit-apritan ti ieu mah ngundang-ngundang manggang ka dieu kakarak manggih pamanggangan lah atuh heueuh rada menceunah nya. Nya panas gitu nya mending ngablentrang kalian lihat sendiri ieu nya menipokan mah hararenak beh. Lamun lain ngabelaan munggahan mah nya moal kudu hayang ieu papanasan diga kieu manggang lauk. Lah nya berhubung berhebeng hayang kacara batur gitu nya hayang ngasaan munggahan gitu lah laju nama atuh kieu lah kami nya. Laju nama gitu nya urang hayu bae urang amrakeun nya di dieu di saung ieu lah di saung batur gitu nya urang makan-makan heula sebentar ya ieu beuteung geus kukurukan bae gitu ti kertadi. Pokona mah nya mirasa beh emam sabari ngageuter awak ieu ku teu kuat.